Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis di kaping 27 November 2025. Masih dina suratul Isra ayat ke-80 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu jeung nyararita jalma-jalma kafir Quraisy umat musyrikin waktu harita zaman Rasul. Nyarita kumaha ka Rasulullah lan nu'mina laka henteu baka iman kuring kabeh ka anjeun cenah kitu. Moal iman hatta sehingga atau kecuali tabjuro anjeun mancarkeun lana pikeun kuring sadayana mata air. Mata air anu ngagulidag minal ardi ti muka bumi Mekah ieu. Yambuan tegasna mata air anu memancar. Pan eta teh permintaan anu ngeyel di tengah padang pasir kudu mancerkeun cai anu sakitu cai waktu sarita teh tugratna. Lamun di urang mah gape tina pam cor. Ayeuna ge di ditu ge sami pam aya. Ngan baheula mah bujeng-bujeng aya cai nu mancer. Eta permintaan umat Quraisy waktu sarita. Anu permintaanna teh ngeyel teu kaharti ku akal. Saterasna au takunu atawa anjeun ngabuktikeun laka pikeun anjeun naon jannatun kebon sok cenah anu rimbun. Kebon naon min nakhili tina kebon korma wa innabin jeung tina kebon anggur patu fajjiro mangka sok pancarkeun alirkeun dina eta tengah-tengah kebon al anharu pirang-pirang parit pirang-pirang susukan hilalaha anu mencelah-celah kana kebon ku eta parit tabjiro bari ngageledeg caina. Eta permintaan deui wae urang kafir waktu sarita anu teu kaharti ku akal. Saterasna permintaan teh ieu deui aya nu sawarehna umat kafir ku mung-mungna iman ka Rasul. Autus kito atawa sok cenah ku anjeun alungkeun as-samaa ti luhur langit kama ja'amta seperti naon anu ku anjeun dicaritakeun alayna ka kuring kisapan anu berkeping-keping gitu. Au tati atawa ngadatangkeun ka kami cek urang kafir Mekah billahi ka Gusti Allah wal malaikati ka pirang-pirang malaikat kobilan bari berhadap-hadapan. Sok ma Allah jeung malaikat tongkapkeun ka dieu jeung kuring rek berhadap-hadapan kakara kuring rek iman cenah tah eta jeung ngeyel deui wae. Saterasna aw yakuna atawa ngabuktikeun anjeun laka pikeun anjeun sok buktikeun naon cenah baitun hiji imah nu kumaha min juhrufi tina perhiasan atawa tina emas kakara kuring rek iman ka anjeun rek percaya lamun kitu mah pan eta teh permintaan anu teu kaharti deui wae nyen imah tina emas kudu dibuktikan ayeuna. Au tarqa atawa bisa naik bisa mai ka langit kakara kuring rek iman cenah kitu. Wala nu'mina laka lirukika jeung moal iman anger kuring mah kajian anjeun bisa naik oge bisi Kangjeng Rasul bisa naik cenah anger moal iman hatta tunazila sehingga tunazila anjeun nurunkeun alaina ka kami sadayana kitaban kana kitab di langit alung-alungkeun naqra'uhu bari kuring bisa macana kana eta kitab gitu. Rasul teh asa bingung eta umat kafir teh cenah. Loba permintaan anu teu kaharti ku akal. Tah keur kitu lungsur wahyu ti Allah. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Allah. Subhana Rabbi maha suci Allah. Rabbi pangeran kuring, pangeran abdi. Hal kunta naha anjeun teu nempo ari kuring teh saha. Kitu we jawab cenah ku cek Allah teh illa basyaron kajaba manusia seperti anjeun biasa sarua makan minum sami boga kanyeri nah permintaan teh make aneh saur Rasul kitu permintaan umat Quraisy teh make aneh
basyarur rasulan manusia biasa rasulan jeung batuk jeung rasul-rasul sami seperti rasul-rasul nutus diutus sastacan kuring. Jadi kami manusia biasa utusan Allah seperti rasul-rasul sama mehna anu rasul-rasul terus dikirimkan kitab-kitab sama mehna takut kituna nah permintaan anak eta umat kafir Quraisy berlebihan sehingga waktu sarita diancam ku Allah ku azab anu kaci dadasyatna. Insyaallah ditajangkeun dirina ayat anu salajengna insyaallah dinten anjing. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna kalian insyaallah sakalimah dua kalimah ngajantenkeun catatan dina hati urang sadayana kalian dijadikeun urang sadayana jalmi-jalmi iman ka Allah jeung rasulna kalian tebih tina pamusyrikan tina kekafiran janten jami anu saleh-salehah insyaallah mautna husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.